Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ciwayang pada ngaturkeun nataan-nataan anu aya di Ciwayang, Cuk. Abah Ciwayang. Ieu kasadayana para mitra kaum dangu sadaya tisuklak tisiklukna. Dileweng tire makna anu kaluar tina rujuk semungge ku abah bade diwartosan yen di Ciwayang ayeuna aya body rafting nu tos kakoncara kajana pria kajam paling angin deju ku abah rek ditataan tempat hiji tempat na bilih para mitra kaum dangu teu terang lungsurna mulai setar saparantosna warning patanapi pemanasan aya anu disebutnya eta tangga pelangi tangga anu endah caina suci jeung caina herang tah eta disebut tangga pelangi brat abrit brut etaning brat bret brot brat brit brut etaning brat bret begah saparantosna tangga pelani bade lungsurnya eta ka Karang Bayawat. Artina Karang Bayawat teh aya batu 3 bayawat cu aya karangna tah eta disebut Karang Bayawat. Anu bade loncat mangga anu teu bade loncat teu nanaon ngan asalkeun lamun teu loncat lalaki teh make daster jeung kacamata hideung disebut erbat brit brut brat abret brot etaning brat brit brut saparantosna Karang Bayawat bade lungsur ka leuwih panjang hartina leuwih panjang teh leuwih anu panjang caina herang inah tadirinya keca katuhu kaenah-enah endah pisan brat abrit etaning brat abret brot brat brit brut ning brat abret brot saparantosna aya leuwih panjang singgah heula di Sigai Omon. Naon hartina Sigai Omon teh nyaeta baheula Kang Omon jeung Sigai ayeuna mah tos teu aya cuk. Tas puput cuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun keur Kang Omon tuh nu ngadamel Sigai. Ngadamel Sigai. Brat abrit brut etaning brat abret brot. Brat abrit brut etaning brat bret brot. Tah dirinya bisa istirahat di Sigai Omon. Tamu eut heula, tamu ngarokok heula, tamu emam cemil-cemilan heula canak nu ti luhur teh. Aya roti emred-emredan, aya cai water-wateran, tah didinya pek geura istirahat. Brat abrit brut etaning brat abret brot. Brat abrit brut etaning brat abret. Eta kali deui tos di Sigai Omon bade mayunan nyaeta letter S. Sengaja eta tamu-tamu durang eut cata letter S teh kieu pisan indah letter S indah pisan saparantosna aya letter S bade mayunannya eta 2 kurung batang hartina eta 2 kurung batang teh berbentuk buah jeung aya walungan jeung aya cai anu herang disebut buah kurung bat wang brat abrit brut ning brat abret brot brat abrit brut ning brat abret brot saparantosna buah kurung batang nyaeta bade ngalangkungan nyaeta bade mayunan anu disebut nyaeta gelantungan Tarsan anu pangheulana pilih tamu sadayana ti kusuklak ti sikluk ti kota ti keuteuna teu terang eta gelantungan Tarsan teh luhurna 10 meter cu mun aya nyali eta gerak luncat mun aya nyali ulah luncat ngan mun teu darida luncat mun lalaki eta make rok mun awewe kecalana saparantosna nyaeta lungsur deui ka Boleklak
mayunan eta nu brat brit brut mayunan eta nu brat bret brot brat brit brut eta geuning brat bret brot saparantosna diboleklak eta bade selfie atanapi foto-foto anu namina di punggung kerbau atawa anu namina di tongong kebo cek sunatna mah kitu cek abah teh bisa foto-foto keluarga bisa jepret-jepret jeung batur jeung sesama jeung kawan jeung rekan sok tah di dinya di punggung kerbau aya gitu tiba bret brot brat brit brat bret brot saparantosna foto-foto bisi anu teu payu bisi anu jomblo mangga bae nyaeta kasinggasana tah di dinya eta singgasana tah dinya eta singgasana saparantosna singgasana teh nyaeta lebet deui aya jempingan atanapi gelantungan tarsan pilih anu teu jemping cek abah ge pada tadi mah mun teu lucat eta nyaeta make rok mun lalaki mun oe make celana kitu dat brit eta ning brat bret brot brat brit brut eta ning brat bret brot dat brit eta ning brat bret brot saparantosna gelangtungan sarsan tereng jemping aya deui ngalangkungan da pamegat hartina eta pamegat teh nyaeta pamegatan baheula keur zaman baheula disebut pamegat brat brit brut ning litnat bret brut capek abah euy tapi da demi ciwayang abah teh brat brit brut ning brat bret brut brat brit brut brat bret brut saparantos pamegat nyaeta ngalangkungan legok Jawa legok anu loba Jawa na tah didinya disebut legok Jawa caina herang gumelencangan laut nagerde jeung badak herang cuk tah didinya gitu brat bret brot brat abrit brut eta ning brat bret legok Jawa ngalih ka taman sakedap teu coba kapinis hartina bakal eureung disebutnya eta taman sari caina herang berentang bakal panggih jeung cai haneut eta cai teh tah didinya bisa ngumah diri sangkan suci cai haneut biasana sok dilaksanakeun ku urang dieu tanggal 14 bulan purnama teh didinya brat brit brut brat bret brot ripat brit brut tah sakitu ku abah disebutan cuk pamirsa sadayana dulur-dulur nu saumur baraya-baranya teu kota pilih teu terang tah Ciswayang teh megah pisan endah pisan hawana ti iskul cek bahasa Inggris mah bisa bahasa eutik bahasa Inggris cool